urang salat tayang ka alemna ku makhluk syirik kopi moal digajar siksa lantaran nu nita salat saha Gusti Allah, nu ngagerakeun salat saha Gusti Allah, nu mere tanaga saha Gusti Allah, nu mere ilmu kana yen eta salat teh wajib saha Gusti Allah. Kunaon aya dilaksanakeun hayang kalem ku pimitohaeun. Ih cek Gusti Allah aing nu nita sia hayang kalemna lain ka aing. Cokot Gusti ganjaranna ka ditu di neraka tuh. Tah eta syirkul khafi. Puji teh nu aing kabeh ge mentak alhamdulillah sakabeh puji eta tetep ka Gusti Allah. Sadaya puji rek puji qadim alal hadis pujina Allah ka makhluk, rek puji hadis alal hadis pujina makhluk ka makhluk, rek puji hadis alal qadim mujina makhluk ka Gusti, rek puji qadim alal qadim Gusti Allah ka Gusti Allah. Nu Allah kabeh urang mah teu bogana naon ulah yang dipuji. Ese jasa yang dipuji ku gagah ai gagah nu saha dicabut sia ku Gusti Allah gagagahan sia nu sia hayang kapuji ku gagah sia isu pake teu dicabut bahaya. Aing mah hayang dipuji teh kulantaran jabatan aing luhur ai jabatan nu saha isu pake to lain jabatan ada bae di podaran sia balok tinggal balok sia tah dina pundak leg-leg ku sia balok. Ayang dipuji kulantaran sugi ai harta nusaha nu Gusti ai sia yang dipuji ku kasep ai kasep nusaha nu Gusti ai nu sia nu mana eueuh nu siaan hayang kalem mah ulah kumaha kai cak Allah lantaran sia boge ilmu aing eta teh cabut sia ku aing ilmu insyaallah. Sia yang kalem ku gagah dicabut sia bahaya sia. Sia yang kalem ku sugi cabut ku aing harta sia. Awas lamun geus dicabut ku aing deuk ka mana sia montayang. Deuleu mantan lurah nu ngajopak ku ari teu boga nanaon. Baheulana mah gede hulu. Deuleu di unggal lembur. Teu kudu disebutkeun ngaran-ngaran. Deuleu mantan camat. Nu kamari ieu kakalayangan kokoloyongan paeh boro-boro boga mobil motor kempes teu boga teu kudu dicaritakeun ngaranna. Deuleu mantan bupati hina, deuleu mantan presiden hina, apakah Soeharto mulia keur hina cabut ku Allah maziahna. Awas ya nu deuk dibanggakeun ku sia teh mana nu aing kabeh ge alhamdulillah sadaya puji kagungan Gusti Allah. Iyalah bahasa muji ka Gusti tapi make bahasana make bahasa khobariyah. Bahasa teh ieu teh bahasa carita tapi insya nu dimaksud mah geus cek tukang ngaji mah khobariyatun lafzan insayatun ma'nan. Nu teu pernah mondok teu ceuli datang kang arti bae ge. Tetep celi moal ngarti tetep geus bahasa kos kitu mah mondok atuh sararia sia teu kaburu mondok anak ulah datang ka teu nyaho nya sakitu-kitu acan. Tah ieu teh lamun cak nu mondok mah khobariyatun lafdzun insyaatun maknan ngabahasakeun nama khobariyah ngabejakeun doang tapi nu dimaksud nama lain sakadar ngabejakeun muji ka Gusti Allah ku make bahasa ngabejakeun. Indah jasa kos kitu teh indah jasa mantak santri masal geus pangikos kieu Masya Allah seuri bae nya mah mantak siga da bisi aya kiai nu di imahna seuri bae stres lamun keur ngutak-atik masalah emang minta senyum kiai atau senyum kieu bae nya dikutak-atik ku nya make alat oh iya aja make ilmu mani waduh tapi laga bener dimantekan dan mantak urangnya nurutan di kadieu bener cek babajikan naon gak teu kaharti aing aduh Gusti Allah. Nah iyalah khobariyatun lafzan insyaatun manan. Di mana kanyahoan khobariyana? Panrangkayana mubtada khobar. Alhamdulillah jadi mubtada lillahi nakdirkeun
isim jadi khobar keserangkaian mubtada khobar mah atuh tamangarana khobariyah Zaidun qaimun nyaritakeun bahwa Ki Zaid teh nangtung nyaritakeun Ki Zaid nangtung ieu ge nyaritakeun puji teh kagungan Allah ngan sakadar nyaritakeun bahwa sadaya puji teh kagungan Allah Aisyah muji henteu Aisyah muji apa henteu ieu mah dongeng cerita bahwa puji boga Allah Aisyah muji henteu kadieu sia ieu bahasa aing ieu bahasa muji teh kos kieu aing mah ngan isin aing lamun ngabesakeun bahasa hayang geus ta'adub ka Gusti Allah aing mah bahasa muji teh kos kieu lantaran isin pun tapenta ka Allah geus nyaritakeun doang gede-gede nama menta kos kieu bae Assalamualaikum sia anak ye ka bapa datang sehat alhamdulillah Pak lain sehat-sehat deh aya awak mah Aisyah aya naon ieu kieu Pak anak nu hiji deuk sakola duit teu boga dongeng kan ngaranna dongeng kan dongeng eta kos kitu tah aju kuari ieu adina merejel deui aduh rumah sakit can kabayar Pak ieu kuari ge di rumah sakit keneh aju itu tuh nundek nyawa deh minta surubuk can aya duit eta kan dongeng eta bapak teh geus kudu nyawa mentas ya berarti ka aing lain dongeng doang eta nu dimaksudna apa Pak oh lain kieu jadi bapana ge deui bloon kabehan panamun kieu mah oh sia dongeng kos kitu atuh heueuh Pak atuh geus dongengeun bae di hareupeun aing Gus ya itu bapak da goblok anakna atuh eta mah kos kitu mah teu jago bahasa atau kudu surti si bapana oh jadi si anak saya di rumah sakit apa majikan di rumah sakit kan can kabayar nunggu kabayar karena 2 juta kabena 8 genep juta deui Pak ieu atuh ieu murian deui tata kakana nu orok ieu itu minta surubuk sakitu doang naon deui geus tungguan atuh tah eta bapak hebat anu kos itu eta bapak hebat ketunggan lo kakak mau mana ya datang mau martir bahasa bilagah teh kos gitu indah jasa jadi teu kudu menta bah Masya Allah kula mah tulungan bae di rumah sakit tuh eta enek ka bapak eta enek eta ulah ka bapak mah teu kudu kitu dongeng bae dareupeun bapak oh atuh pan sia teh patalina jeung aing kolot sia kasusahan atuh berarti sok ge milu susah geus bae atuh kono mah tungguan heulanan sia boga surat sawan teu bu eta teh jual heulanan teh kolot blon eta bos lain nambahan sawah pan kunaon itu batu nu aya bae duit abah lain nu aya aing itu hayang peperet dina salah sia sarua juga bae ku sia dijual malu aku 20 juta sia butuh 10 aing 10 cak kolot cak anakna puyeng yang boga kolot kos ieu tah eta teh kos kitu okos urang bahasa untuk merobek hati wanita tidak usah tokmol aku cinta padamu tempat teu bisa kita mah kos kitu mah tuh tidak teu bisa cukup ku sakieu doang ge jika aku melihat wajahmu hatiku merasa teduh Masya Allah. Aduh. Setiap saat bayangmu selalu ada di hadapanku. Masya Allah. Sejuta bintang di langit satu yang bercahaya. Sekian Udin. Aduh. Eta awal membaca kitu dah, aduh, robek hatiku sekian. Tah eta teh menta, eta teh bahasa kos kitu teh memuji ngaranna teduh hatiku jika aku melihat wajahmu. Eta teh memuji ngaranna di jero nama berikanlah secuil cintamu. Aisyah atuh geus pinteran sia aing membugunan di sia emang keur dongeng kitab ieu teh aya bahasa khobariyatun lafdon imsayatun ma'nan
panjang jadi dongeng tak ku ngaji mah jadi blak ngeunaheun mantap pondokeun anak kumaha rada aji habak ya tak bahas kos gitu bae angel dah. Jadi lamun geus ngaji mah atuh berapa ieu mah kudu tukang ngaji mah kulantaran ieu mah lobana nu teu ngaji supaya nyaho. Nu geus pasantren mah atuh kos kieu mah geus ipis ngan haju poho deui. Islamun ngabahasakeun in khabariyatun lafdhan insayatun maknan berarti make hiji kalimah lain pada aslina atuh majaz. Mulai geus tah majaz tah. Ngageserkeun kalimah tina makna hakiki kana makna majazi per kalimah kuari mah per kalam pasti kadituna majazna ieu adalah tamtsiliyah atuh beda kena kadituna tuh lamun per kalimah majaz teh pasti istiarah mun teh istiarah teh majaz mursal. Oh, ieu mah kan per kalam, rangkaian mubtada khobar, rangkaian syarat jeung jawab, rangkaian dan lain sebagainya. Oh, jadi beda ke ngagunakeunana. Ngalaksanakeunna, nah tetep majaz kos kieu teh majazuhum kalimatun ustumilat fi ghairi aslihin lau qudiyat. Qudiyat ngeunaheun. Dek pake samarqandi. Al majazu dah rendeng. Atuh babari mentak ngeunaheun mun urang mondok. Itu maksudnya mah anak unsiul hamda pi maksudna mah abdi teh ngabuktikeun muji ka Gusti ku bahasa carita sarua jeung kitu sarua jeung tadi anak sabenerna mah kula teh deuk menta ka bapak ku bahasa dongeng tuh jadi lamun kolotna pinter dongeng eta lain ditanggap naon deui sia naon deui atuh aing karunya aja kasihan cakana karunya sih teu mere belah. Aduh. Masyaallah paling engke dijawab. Pujianmu dan rayuanmu luar biasa. Hatiku telah robek. Luar biasa. Aku pun sama seperti engkau Udin. Sebelum engkau mengirim surat kepadaku, wajahmu telah ada di hatiku. Namun maaf, galedek datang, jeger. Aku telah dijodohkan oleh orang tuaku. Wah. Walaupun demikian tetap cintaku padamu. Balas deui, kutunggu jandamu. Kurang gara itunya ada rese ya urusan gara-gara alhamdulillah ya Masya Allah ini itu bahasa stigma alhamdulillah nu mantak moal aya khutbah paling hebat eta diparake ku kabehan jakangjing Nabi ge mun khutbah eta alhamdulillah alhamdulillahilladzi jalla wa ala alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah be tan nu sok kurang make alhamdulillah kurang hebat atau bisa bae kukumnya hamdan ahmadu dan lain sebagainya tapi mual aya nu leuwih ti alhamdulillah sebab bahasana lemes luar biasa muji pakai bahasa carita Masya Allah aya muji hamdu ieu di dieu wa huwal wasfu bil jamil lugot teteh cek lugot ma'al wasfubil jamil ku bahasa urang memuji ku bahasa kasep amat lugot ngaranna urang memuji gelis amat lugot barahan amat lugot ngaranna lantaran ai cek istilah ma fa'lun yunbiu an ta'zimil mun'im bisababi qaulihim mun'iman pagawean anu timbul tina ngagungkeun kana mere nikmat ku sebab eta teh mere nikmat jadi ieu mah urang make pagawean tah ieu kakarak pujina ieu puji istilah urang teh dibere ku Gusti Allah jadi manusia dibere ku Gusti Allah sehat akal sehat pikiran sehat jag-jag waringkas ku ari urang memuji ka Gusti Allah
kusungut doang mah bahasa tamu barahan amat Gusti Allah luar biasa istimewa Gusti Allah maha rahman maha rahim maha sagala-gala nanaonan sakitu teu kudu make bahasa kos kitu dur zuhur wudu salat teu ngomong nuhun Gusti teu ngomong pake pagawean eta teh muji nu paling istimewa mah kos teu kudu ngomong urang datang ka imah dunungan urang teu kudu diomong dunungan mah luar biasa barahana ka abdi geus luar biasa beberean teh ka abdi teh geus hese nyaritakeun anak ulah ngomong kitu ka dunungan mah tembongkeun pagawean sia di hareupeun dunungan rasa syukur sia ka dunungan sia muji ngaranna begitu datang ka dunungan langsung ka dapur bersihan ke dapur kote terus bersihan jukut-jukutnya sasapu ngepel dan lain sebagainya eta teh akan memuji rasa syukur tidak pemberian si dunungan geus beres kue bersihan cak dunungan garong atuh ieu mah tak eta muji daripada ngan kusungut doang ngan dibere ku sungut doang tapak di mata dunungan tapi ketika datang sasapu koret dan lain sebagainya eta teh geus muji cak dunungan masya Allah kamari dibere 100.000 bagi imah jadi bara rezeki katut jeung kue na bersih judungan maningan mana tak ngan omong doang jukut nyemrung daripada teu ngomong maningan nu teu ngomong tapi jukut lesak maning mana atuh maning nu lesak ngan dibere omong doang jukut nyembrung tai kotok ambalaya di dapur mararacet kompak dan lain sebagainya aing dibere omongan doang teu ngeunaheun tapi begitu datang ka dunungan rarapih kabeh ieu ge urang ka Allah ngan ngomong doang Gusti Maha Rahman Maha Rahim ai salat henteu puasa henteu zakat henteu blod cak Gusti aing emangna naon cak Gusti pan sia teh aing muji ka aing mah atuh parentahan aing tah paklun yunbiu anta limit anta zimil munim ku sebabnya na mere nikmat ka urang lakukeun puji ka Gusti Allah salat puasa zakat dan lain sebagainya puji aya di syukur mah syukur bahasa urang terima kasih cak Gusti Allah malam yaskurin nas lam yaskurillah jelema nu teu syukuran ka manusia teu syukur ka Allah jadi urang bersyukur teh kudu ka jelema heula eta teh sarua jeung ka Allah urang keur cicing bae poe minggu hujan gede jol bae jelema poe cicing bae teu ka mana henteu tah teu ka mana uga yang dibere ku Haji Samsul 2 bungkus aboh molotot teh kicep-kicep bersyukur alhamdulillah kalau wudu heula Allahu akbar brek sujud syukur lantaran nyana dibere Haji Samsu 2 bungkus deuk beuli hujan duit teu boga aya jol aya pohara jasa pandai aya syukur ngaranna bersyukur ka jelema anu mere nikmat ka urang sarua jeung bersyukur ka Gusti Allah ngan dibuktikeun ku ari mah dibuktikeun kos kumaha si bentuk syukur nu asli bentuk syukur nu asli tergantung jelemana lamun alim bita'limihi kiai kumadan eta adalah bentuk syukur teu kudu ngomong lamun hiji jelema dibere ilmu ku Gusti Allah nyana daek magahan ngaji dek saurang dek duaan dek 10 dek 100 lu jelas nyana magahan ngaji tak eta bentuk syukur mun dibere ilmu teu daek dibikeun ka batur kufur ngaranna lantaran aya nikmat pemberian ti Allah teu daek dibikeun ka batur kufur nikmat dibere ilmu kunyana ku Gusti Allah tapi teu daek dikembangkeun ilmuna geus alim bita'limihi lamun aya kiai daek magahan ngaji eta ngaranna bentuk syukur geus syukur teh eta ka murid alhamdulillah aing aya sia ngabaturan aing ngaji aing bisa nyodakohkeun ilmu ka sia
eta ka jelema tah bersyukur ka santri, bersyukur ka jelema nu daek ngahadiran, hakikatna mah eta teh syukur ka Gusti Allah. Geus eta kudu diomongkeun Gusti Allah, bersyukur ka dinya teh sarua jeung ka Allah. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Jelema teh syukur ka manusia, teh syukur ka Gusti Allah. Bentuk syukurna mun dibere ilmu pagahkeun. Nah, santri ngan 3 bae. Mingguan teu jauh ti 5. Kitu ge mun teu hujan we hiji-hiji acan. Gas eureun. Kufur ngaran. Kufur nikmat. Lamun pamarentah biadli, syukurul imam biadli, syukurna seorang pemerintah adil. Lamun aya imam ti mimiti RT datang ke presiden, tah eta teh ngaranna imam, nyana bisa adil, teu kudu ngomong alhamdulillah, teu kudu ngomong muji ka Gusti Allah, dengan bisa adil geus bersyukur berarti. Eta bentuk lebih heulana urang mah bentuk. Geus lamun aya lurah bisa adil, teu kudu loba omong, keur syukur ka Gusti Allah. Aya camat adil, teu kudu loba omong, syukur ka Gusti Allah, ngan ngabentukeunna dibentukeun adil ka rakyat. Bupati adil, eta teu kudu ngomong geus, Allah memuji, sia keur bersyukur ka aing lantaran aing nitipkeun jabatan ka sia, ku sia dipake jabatanana, pake jujur jeung adil. Sia teh keur ngalaksanakeun syukur ka aing dengan pelaksanaan jujur sia jeung adil, sia teu kudu ngomong ka Allah, asajana ngalaksanakeun adil, adilna imam, syukur berarti ka Gusti Allah. Lamun sugih, lamun lu sugih bisa dakotihi. Lamun aya jelema sugih bisa sedekah teu kudu ngomong, eta adalah bentuk syukur ka Gusti Allah. Lantaran mun teu boga nya teu bisa sedekah. Nah kuari dengan sedekahna berarti keur bentuk syukur ka Gusti, teu kudu ngomong-ngomong ka Allah geus. Henteu kudu asal aya pake disin tah, asal aya butuh tah, eta teh geus berarti syukuran ka Gusti Allah. Sanajan hatena poho ka Gusti Allah, nyana keur ngalaksanakeun syukur ka Gusti Allah. Jadi lamun alim bitalimihi, imam biadlihi, lamun nusugi bisodakotihi, etalah bentuk-bentuk syukur. Panjang mun didongengkeun tarifna mah geus teu kudu bae heulanan, ieu mah langsung ngabentukeun bae. Bongan aing mah ngajina jeung nu tilokna mondok. Jadi aju ka harti panda, oh kos kitu, daripada ngabudah ngomong bae. Lurah loba omong, ai jujur henteu, kufur berarti. Lantaran dititipan jabatan, nah camat teh jujur kufur, polisi teh jujur, abri teh jujur, bupati, camat, kuah bae, gubernur presiden, eta teh keur ngabentukeun kufurnyana terhadap nikmat anu dibere ku Gusti Allah. Awas mamalana di akhirat, mamalana di akhirat, wari jadi menteri titipan ti Gusti Allah, sarua jeung kieu hei Muhaimin, menteri naon ngaranna? Atau ini nama menteri gitu agama, sangat menteri agama. Oh teh si Surya bener kan teh si budak acak-acakan sana agama ini di dunia. Aduh, Surya cak bos ya Allah, Dharma 2, Ali 3 berarti. Aing titip jabatan kementerian sia dijadikan menteri agamanya kade hiji ulah digunakeun ku maneh pake jang partai maneh petilu, ulah digunakeun pake organisasi, ulah digunakeun bate ieu mah secara nasional. Titip aing ka sia, jujurkeun jeung adilkeun teh kudu loba omong, asal sia ngalaksanakeun bentuk syukur ka aing geus aya, aing bakal mere la azidannakum. Lamun sia henteu jujur teu adil, kufur nikmat berarti sia, aing geus nyadiakeun neraka jahanam, jang si ieu lain jang sasa. Teu aya sumput salindung aing mah, nyeun teh 2 bae sorga jeung neraka. Sia jujur sorga, sia teu jujur neraka. Nyaun masyarakat kekabehan mun sia di akhirat lantaran di dunia teh jujur aju sia di akhirat dikasorgakeun, aing cak Gusti Allah pasti didemo ku masyarakat embung aing eta ka Allah mah malah nu demo. Hai Presiden SBY, engkau telah diamanati oleh seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia
200 sekian puluh juta memandang dirimu, hai presiden. Dan di dalam negara ini macam-macam yang harus dilindungi, mulai dari papan atas sampai papan selem kelem. Abeh ieu teh kursi teh kudu dising hade. Sia teh kan boga cabang-cabang jeung ranting-ranting melalui sub-sub, mulai diatur oleh kementerian-kementerian. Bila perlu tambah deui menteri besi kurang ngelolana. Kadituna terus aya gubernur per provinsi, aya kabupaten, bupati per daerah tingkat 2, aya jang ngembangkeun kejujuran jeung keadilan sia, aya kecamatan kabelah dituna jang ngembangkeun kejujuran jeung keadilan sia, aya desa, aya erat. Tah sok laksanakan kusia kade titipan ieu teh presiden teh sia jujur sia adil aingnya diakeun sorga, sia teh jujur sia teh adil aingnya diakeun neraka. Sakitu bae andai kata masyarakat ku aing ditanya jujur henteu, cak masyarakat henteu, ku aing moal dikasorgakeun sia. Aing teh deuk nanya padahal aing nyaho aing bepang pangeran tapi tetap saksi mata. Saya nu bakal ditanya lamun sia teh jujur SBY, hai ku aing dikasorgakeun, aing di demo. Jore amat pangeran Allah di demo. Ku si Alek, ku si Udin, Jepri. Teu bagus. Nu mantak moal aya be. Amal nu henteu dibales. Amal bagus, balesanna bagus, sorga. Amal goreng, balesanna goreng, neraka. Janji aing. Padahal mah hak peto aya di aing. Sanajan maksiat bae ku aing geus kasorgakeun mah tuh kumaha aing aja aing. Sarua jeung baju sia. Baju ieu teh tiru ku daki dek dika lamarikeun bae atuh kumaha sia bae nu sia. Ieu geus nang istrika tapi na dek diteuneuh di luhur hau atuh kumaha sia bae. Jabatan manusia ieu ngan merenangan saimah-imah demo. Pak, kunaon? Ai itu can bisa sedadabun itu diwakadikan jero lamarikeun ai ieu menang istri ka kunaon dikahaukeun. Kumaha abah bae jeung nu abah. Tah, abah kudu kagrogolkeun nya. Emang kunaon? Salah menempatkeun, Bah. Ai sapatu sok da di hulu apa di suku? Di hulu. Bener ieu. Kopiah di hulu apa di suku? Di suku. Atuh bener ieu mah abah mah dosis tinggi kuduna ieu mah. Tah, berarti kan itu adil. Lamun sepatu dipakai di suku adil, lamun sepatu dikahulukan teu adil, lamun kopiah dikasukukan teu adil. Tah kuari teh kos kararitu tah lamun kurang dibuka mah jelema teh loba nu teu araradi. Nah ieu balikeun deui aya nu bentuk syukur, syukur teh geus teu kudu ngomong, langsung digawe. Boga ilmu urukeun bentuk syukur ngaranna. Langsung ka bentuk bae mah. Lamun jadi pamimpin ku adil bentuk syukur geus teh kudu loba omong. Lamun boga harta ku sedekah bentuk syukur. Langsung tebak ku Allah dibere sorga-sorga bae geus. Dibere sorga geus ngolowong biasa sabenerna mah ieu lurah teh geus babari jasa tinggal ngalengkah doang ka sorga. Tinggal ngalengkah doang plak sorga. Lurah mah babari jasa asal bebeneran ngurusan rakyatna. Ketika teu bebeneran ngurusan rakyatna, wayahna ka sorga mah ka sorga. Ya di saatnya segede bangsa 1999 tahun lah. Kayak antara muji jeung syukur. Alhamdulillahilladzi sadaya puji Gusti kagungan Gusti Allah. Puji nu opat tadi adalah nu Gusti Allah walil murad alilam bidzalik. Ngajelaskeun puji apakah nu dimurad teh ngan sakadar nganyahokeun kana pujian lil imani bihi karena iman atau memang alam langsung ialah itimal apiadu hasalis gawujudkeun nu sabenerna mah sakumaha dina surat Kahfi geus kasimpulanna mah seluruh puji kagungan Gusti teu aya anu hak puji salian Gusti mah aya kitu kunaon Gusti make jeung hak dipuji Gusti ma'alladzi khalaqas samawati wal ard anu ngadamel 7 lapis langit nu ngadamel 7 lapis bumi dijelaskeun ku Gusti Allah samawati wal ard khassahuma bi dzikri henteu manusia henteu hewan henteu gunung henteu laut lantaran panggede-gedena makhluk Allah langit jeung bumi
Azamul makhluqat lin nazirin, nu kadele kurang panggedena langit, nu kadele kurang panggedena bumi. Datangkan dibentuk-bentuk kurang teh dibagi-bagi ku manusia, datangkan 5 benua. Benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Australia, benua Eropa. Lamun sabenua Asia bae ge, aya Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Utara, Asia Selatan. Wah, luar biasa. Kitu kene Amerika, kitu kene Australia. Sabuah deh kumaha meurentah sa Asia teh. Mun kurang di lempangan bae mah lempang hayang ngurilingan bentukna sa Asia bae heulanan sa benua Asia. Kudu pamit heula ka keluarga. Amit ieu mah hitung-hitung bae mah. Emang kurang dek hayang kuriling-ngurilingan benua Asia ngan lempang. Cek keluarga geus dadah. Moal ka panggih pasti ieu mah ieu Mas. Moal ka panggih deui, moal ka udag. Gede teh gede. Gede sa Asia teh gede. Amerika gede, ngan pang gede nama benua Asia, pangletikna benua Australia, letik nama. Tapi gede Asia, nomor kedua Amerika, nomor ketilu Eropa. Nah, gede jasa, encan lautan-lautan anak. Langit ke pohara jasa, langit. Teka dulu. Tungtungna langit di mana teh nyaho urang. Teu nyaho urang teh tungtungna langit di mana. Aju ku urang mah kadeleuna ngamparkan bumi, tapi nurut cek ahli astronomi, ahli palak, bulet bumi. Bumi bulet, komar bulet, bulan mata poe Samsun bulet, Zahra bulet, Samsun Zahra mata Zahal Zuhal bulet. Planet anu 12 barulet kabeh Jupiter dan lain sebagainya barulet. Jeung ngabogaan poros kabeh ge ngabogaan tempat lempangna. Wa kullun fi falakiyas bahun. Kurang sok dibaca pan di surat Yasin. Wa kullun fi falakiyas bahun. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar. Wa kullun fi falaki lantaran teu ngarti atuh henteu nyaho. Maksudna teu paham, dibaca mah dibaca bae. Padahal mawal qamara qaddarna kaula nu agung geus nakdirkeun geus mastikeun al qamara kana perjalanan bulan. Wal qamara qaddarnahu manazila aya manzilahna nu mantak aya manzilahna di ilmu falak teh. Ieu teh keur manzilah naon ku ari di bulan naon? Ngitung ti April, Maret, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, afhamtun. Berarti ayeuna dina hamal burujna teh lamun April, Mei, Maret berarti marhutun. Maret hut dina manzilah hut berarti. Geus engke aya usna aya 9. Geus aya manzilah-manzilahna. Wah, beuki angel wae mondokos ge. Geus angel bagian. Geus engke aya jihad syamsonan kitu simal, aya janum. Apantun Maisanul Yuljahul Agasus Sepsunjun Burujun Simaliun April Mei Juni Juli Agustus September ini adalah buruj Simali. Berarti perjalanan matahari adalah kaler. Okbizun Nop Asdun Deskozun Abdal Janjantun Septun eta adalah Janubiyun kaditu. Berarti ke burujnya adalah Simaen Janubi Kidul. Mata kurang nele bulan geus teu kudu hese ka kidul apa kaler kidul apa teu tina bulan apa heula bulan naon ieu Maret. Oh marhutun simali deuleu ku kabelah kaler tuh teu kadeuleun bulan age susu eta bae nu kadeuleu aya manzilah engke aya manzilah dabron manzilah mah macem-macem tadi nal bapalak. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim sehingga nyana balik deui kanu awal. Engke di manzilah nu ieu tas, poe ieu manzilah nu ieu, poe ieu manzilah deui, poe ieu manzilah deui. Sapoe-sapoena nyana pindah-pindah manzilah si bulan teh. Engke geus aya 30 poe, balik deui nyana qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjuni hatta 'ada balik deui. Al urjunil qadim kas kanu baheula deui ka awal kitu jeung kitu wae. Gitu jangan gitu la syamsu yang bagilahan tudikal qamara moal aya bulan ngudag-ngudag mata poe moal aya panon poe ngudag-ngudag bulan hartina lantaran aya porosna masing-masing moal ngagiclek poros maton panon poe pindah ka poros bulan
atau bulan pindah ke panon poe tukerannya nacak bulan sia dirinya wow la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar moal aya peuting miheulaan berang-berang miheulaan peuting atuh geus aya dina jamna lantaran melalui panon poe melalui bulan bakal kanyahoan poe bakal kayawan di jero poe ke aya jam la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar geus dijelaskeun ku Gusti Allah ulah hese-hese wa kullun fi falaki yasbahun aya paranti lempang-lempangna kareta cek tukang babadean mah jeung Garut mapan loba kareta naon sababna sia eta kareta lamun aya jalan teh sok dimake papalang gitu kan ya kan kareta teh aya pintu sok di papalangan gitu babadean tadi Garut mah naon sababna sia atuh sababna beusi aya motor ka dieu lain kurang beusi kareta mengkol ka dieu khawatireun tuh kan eta wa kullun fi falakias boro-boro bulan boro-boro panon poe kareta ge aya porosna ku hese-hese teuing tanu mah teh diatur ku ilmu falak geus asal falakna salah we salah nanggalkeun salah lompat ka mana ge salah buatan Yahudi teu percaya aing mah sebab Al-Qur'an geus boga falak sorang wa kullun fi falakias tahun teu percaya sia bodoh aing mah boga falak sorang mantap kiai galak ka muridna aji palak kula digalakan ku abah aji sia palak jang sia bae heula batur onaman sebab naon di akhir ternyata Yahudi neuk mengkol-mengkolkeun urang rumus nu kuari teu bisa nyieun sorangan dijieunna ku Yahudi beda tuturkeun eta lolos tapi kan wa kullum fi falaki yasbahun atuh urang mah bisa nyieun sorangan rumus Islam mah rumus di Islam mah nyieun sorangan urang teh nyieun geus beak tahunna tahun 1200 kuari tahun 1400 tinggal dijieun ku sorangan Masya Allah hese-hese amat daripada urang nuturkeun ka Yahudi can puguh can karuh ini ngaji kemana sih Itulah Gusti Allah teh nu mantak sadaya-dayanya nggakeun puji nu Gusti lantaran Gusti manu ngadamel 7 lapis langit encan kadituna aya aras encan kaditu aya sidratil muntaha encan kadituna aya rob-rob encan kadituna aya kolam aya lauhil mahfuz masyaallah berbagai pengalaman para rasul diantara Kangjeng Rasul urang ketika Mi'raj boro-boro sasaha malaikat Jibril ngan datang ka langit ka 7 bae pamitan malaikat Jibril tidinya teh Muhammad teu bisa kula mah naik ka luhur terus lantaran wilayah kula mangan sakikeuna bae cak Kangjeng Nabi mah nyai ti handap babarengan datang ka dieu ai kula ditinggalkeun hayu bae embung lain wilayah Jibril embungeun ngalengkah nu lain wilayah jujur jas nah tuh ai lurah camat Gusti Allah nu agung bupati dan lain sebagainya lah hese nangan jujur embung cak Kangjeng Nabi milu bae saeutik mat cak malaikat Jibril hampura mun kula saeutik bae ngalengkah tutung kula lain wilayah kula atuh pamit cak Kangjeng Nabi teu bisa harti dadek menghadap ke Allah teh teu bisa dibarengan ku sasaha sorangan teu bisa dibarengan ku sasaha sorangan ka Gusti Allah eta teh hakikatna mah kos kitu zahir mah bisa dibarengan batin mah tetep bae sorangan ka Gusti Allah urang ayeuna babarengan ngaji batin mah masing-masing ka Gusti Allah anu geus neuleang jam bae kebal teuing teh kiai batin mah masing-masing tak ieu ge urang teh hudang ti peuting sorangan ka Gusti Allah tadarru masyaallah hanya Allah nu apaleun hanya Allah nu terang kadeukeutan urang jeung Gusti Allah hanya Allah bae jeung dirina nu nyaho karasa deukeut jeung henteu jeung Gusti Allah karasa jasa deukeut jeung jauhna jeung Gusti Allah wari urang kieu maksiat mabok kabeh ge boga perasaan jauh jeung Gusti Allah boga harta teu zakat eta ki haji nu hartana berlipat dari zakat dirina teu bisa dibohongan nuranina asa jauh jeung Allah kuari deuk bae urang boga harta kabaraha zakatna aya 20 juta mah plek
dinolkeun hate bentuk ibadah ka Gusti kakarak sakitu ge asa deukeut jeung Gusti. Lamun malaikat nu aya di alam malakut di luhur ningali kahandap kieu loba nu cararaang eta teh masjid-masjid jeung musola-musola. Sakumaha urang lamun urang ahli bumi ningali ka langit, begitu ningali ka langit loba bintang-bintang. Urang ningali ka langit loba nu caraang di luhur langit bentang-bentang, malaikat neuleuh ka handap loba nu caang ieu adalah masjid-masjid. Malaikat turun neuleuh cacaang set ka masjid plep. Culek-culek malaikat, mana imamna ya? Di deuleu mana muadzina cek malaikat, di deuleu mana makmumna. Malaikat turun di luhur. Ya Allah, cek Kangjeng Nabi tudiu li ahli sama. Ieu masjid teh nyaangan ka ahli langit, turun nya. Mata ulah kaget. Lamun urang salat sorangan di masjid jam 1 jam 2 di dieu. Salat sorangan sholli Allahu akbar. Engke aya nu ditukangin urang nyana milu Allahu akbar ulah kaget eta teh malaikat milu jeung urang Allahu akbar nyana ge Allahu akbar urang geus rada empot-empotan isi malaikat apa nu tadi disolateun teh ye rempan ye Kapolsek Onam nyana mah lamun aya nu salat nyana gerbet salat penting sorangan Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allah, milu di tukang sami Allah gua tembak lu. Emang setan bisa ditembak ya moal. Cek setan gua kentutin lu. Asana kapolsek elek ku setan. Saya sih ada masjid tempat malaikat turun malaikat. Mentak loba nu teu kuateun. Ulah-ulah bangsa orang kampung, ulah-ulah bangsa santri, ulah-ulah ustad kiai sholat sorangan jam 2 poekan di dia poekan masjidnya poekan sholat kiai sama kiai udang-udang lu gede guys udang-udang nasa gede roda Vespa sholat sorangan sholli sunat tahajud Allahu akbar ayat itu Allahu akbar dak milu bae aja kiai teh Allahu akbar iya Allah amin Allah kiai kajian kuku mage mal khusuk dek teceli datang ka khusuk nyaho datang nyaho moal ka assalamualaikum kunaon eta nu mantak sieun lantaran teu senyawa itu mah malaikat makhluk nu halus makhluk nu lembut latif makhluk anu suci nya nama teu pernah maksiat urang mah makhluk nu kasar makhluk anu urang mah murokab makhluk anu bungkeleukan bari jeung urang mah loba maksiat ketika urang nu loba maksiat dibarengan dibaturan ku malaikat nu tilok pernah maksiat mal kuat urang mal kuat kajen kumaha ge tapi ketika urang nangis teu maksiat Kangjeng Nabi jol malaikat Jibril wawuheun Kangjeng Nabi Musa jol malaikat Jibril wawuheun Kangjeng Nabi Isa jol malaikat Jibril wawuheun kitu kene urang lamun geus wawuh jeung Allah jeung malaikat wawuh datang malaikat atuh teu sieun teu naon sakumaha dukun lantaran jana babarengan jeung jin malah jin diondang pan kunyana aya kuari mana kana ieu lantaran senyawa jeung jin teu sieun ka jin. Nah urang lamun jadi hamba Allah moal sieun sebab geus biasa bahkan urang dibaturan dibarengan ku malaikat. Nah hayang datang ka kos kitu kumaha sih ge tenang. Ieu heulanan ieu teh bentuk bangunan masjid jang paranti ibadah ka Gusti Allah khusus jang ibadah nu mantak aya aturan-aturanana di masjid mah nu head teu meunang asup ka masjid
anu boga hadas gede teu meunang asup ka masjid, caritaan dunia teu meunang dibawa ka masjid, lamun dibawa ka masjid dilaknat ku Gusti Allah. Sucikeun masjid mah mentek beda, masjid sok kaambe ku ahli Allah mah. Ya masjid bagus nama, tapi ya rada bau pemerintah ya masjid. Aya duit pajegan ya masjid. Bangun haridang gajeng kaambe wae teh ku ahli Allah. Aya masjid murni ti masyarakat saaya-aya. Tiis masjid teh tentrem. Tapi lamun aya sumbangan ti pemerintah teu nyaritakeun haram jeung teu haramna, asal katarajangan duit pemerintah bae masjid mah hareudang. Hareudang dipakena teh endekna heulai bae. Neangan juru masjid bae atawa tihang ye. Eta masjid teu beres eta. Atuh aya kitu mah cenah kiai panebakeun mah ieu kira-kira na kaabeun teu, itu mah rahasia. Engke bae kula bebejana ka adik kula bae di itu ieu mah. Ente cenah kuari bae hayang nyaho ieu apakah aya duit pamerintahan kaambeun teu ku kiai. Teu jak kaambeun jasa ku aing mah. Jak kaambeun. Emang teu ka apa tuh kaambeun. Ya Allah ya Rabbi. Nah, sedengkeun ieu kapal. Ieu masjid bakal jadi kapal jaga di akhirat. Ketika urang dieu engke digiring di mahsyar, saenggeusna digiring ditimbang amal, nu amalna bagus mah langsung sorga. Nu amalna kurang bagus ye cicing heula di sisi neraka. Saenggeusna cicing di sisi neraka, malaikat nanya, "Hei, urang mana ieu?" Si Lejet. Pimpinan saha? Ki Ilyas. Haji Iim Imadudin adik kula. Cek malaikat dia kamarana cicing di dia lain ka neraka bae. Embung panas. Atuh geura ka sorga. Teu kadeuleu jembatanna. Atuh sih da kamarana ieu. Nyaho ka mana meureun. Tidinya aya kapal ngung. Nah, masjid ternyata bakal jadi kapal. Aya merekna dirinya kapal naon ieu ngaranna? Al-Hijriyah. Wow, kapal Al-Hijriyah Cilejet. Jelema aya di panitiana. Tenanglah, teu bisa sembarangan asup. Anu gede. Naon kitu nganyumbangna ti heula. Bangsa nu 100 juta, 50 juta ti heula. Rombongan 10 juta. Masuk. Sada pinuh tah masjid. Rombongan 5 juta. Rombongan 1 juta. Aya ditungtung. Rombongan anu 500 nangkel. Teu bisa asup ka jero teu bisa tuh. Ya geus aya pan karcis-karcisna. Mulai dek diberangkatkeun ieu ku panitia tinggal nu nangkel bae aing mah duh jakna aing teu milu aing butuh aing milu ieu pan suku ka handap. Panas. Teu meunang naik jana teu meunang. Geus sakitu ayana. Berangkat. Masya Allah indah jasa horenganan. Ieu teh bakal jadi kapal. Pas tengah-tengah neraka bocor. Masjid bocor. Kapal bocor. Anu di tengah wae panas. Kunaon bocor. Bocor kapal bocor. Wah, marangtung atuh kabeh lantaran bocor atuh. Biasa teu ada kaluhur. Cak panitia kok bisa bocor kieu naon ya? Coba malaikat datang ya kunaon ini jadi bocor diambean ku malaikat duit bupati. Bocor masjid sakieu bagus dan ge bocor. Ya Allah ya Rabbi datang mah datang gak dihitungan harideung.
Gusti Allah ragu. Nah iya urang lamun nyaritakeun padu jadi masjid teh gampang, padu indah agreng gampang, tetapi nilai ruhanina lamun manusia aya jasadan aya fisik aya ruhanian buah ge urang mun nyaritakeun buah nu mantak urang titah ngadahar buah lantaran aya ruhanina di dinya teh aya enzim nu aya terkandung di buah. Ketika kurang didahar enzim eta lah anu bakal jadi nyehatkeun gawak urang teka deuleu tamah ruhanina tetegarana. Masjid ge sakadar jadi mah gampang bae proposal terus we diaben-abenkeun tetapi ruhanina masyaallah lamun baheula zaman almarhum abah kula aya tamu ti seberang ti Aceh tamu terus ka Merak ti Merak langsung ti mana ke Merak ti ditu heula ti Bakauni ke Merak ti Merak nyana deuk leumpang ka Cilongo ka abah leumpang begitu leumpang deuk salat ti Merak keneh deuk salat masyaallah ku Gusti dibukakeun hijab asal nyana ka masjid sakitu agrengna masjid kadeleuna loba kotoran tai teu jadi nyana berangkat deui aya mushola bagus begitu asup ka mushola pinuh ku tai terus bae leumpang nyana neangan mushola atau masjid anu suci anu bersih teu aya ayalah nyempil di Serang aya masjid mushola jempil jore begitu asup tah eta mah teu katingali kokotor di dinya lah salatnya tidinya langsung leumpang deui ti Serang terus menuju Cikande kitu bae asal salat ke masjid ke mushola selalu ditembongkeun ku Gusti Allah kotoran-kotoran datanglah ke Tangerang datanglah ke almarhum abah kula nyana nyaritakeun sepanjang Merak Tangerang Serang Tangerang seperti gitulah eta ke zaman harita wallahu alam mun zaman ayeuna aambean ahli Allah geus lain dedengan ahli Allah mah geus lain kuari mah paronjang-ronjang ancul-anculan hanya sekedar zahir jeung zahir bae ieulah tepati urusan ruhani lamun kiai ngurusan zahir jeung batin lamun ustad ngurusan zahir jeung batin lamun lurah ngurusan zahir jeung batin lamun pemerintah ngurusan zahir jeung batin jadi titah kapan urang sebagai ulama jeung umaroh titah berdampingan lantaran dua sinfani eta beres dua eta beres umat teu beres nu dua eta moal ecreg umat dititah urang teh babarengan asal sahiji haluan ka Allah nu ngatur negara acak-acakan nu ngatur agama moal beres jang pengaturan agama kiai jang pengaturan agama politikus babarengan politikus jeung kiai nu tujuanana dek ngarapihan bangsa negara jeung agama rapi atuh kajian kumaha ge gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah iyalah masjid buyutullah imah Allah nu dina Al-Qur'an dijelaskeun fi buyutillah fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar wallahu a'lam bimuradi fi buyutin di bangunan adzinallah nu Allah ngirinan an turfa'a wa yuzkaru fi hasmuh titah diagungkeun dimulyakeun jeung disebut-sebut ngaran Allah Allah teh nyebutkeun hiji bangunan nu silahkeun asma kaula disebut asma kaula ditutur agungkeun bangunan eta mulyakeun bangunan eta jang paranti nyebut asma kaula jang paranti nutur kaula naon eta teh masjid yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal silakan sucikeun Allah di masjid dek isuk dek sore terus da aya eureun-eureunna paranti nyucikeun Gusti Allah ialah masjid urang beda wiridan di imah salat urang di imah sholli sunatul hajat Allahu akbar beres ngawirid urang
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamara li sajidin. Baca 75, tiupkeun ke arah Sarwiti. Fuh. Urang ngawiri di imah angel tadi ijabah. Coba di masjid. Sholli Allah. Beres. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni ra'aytu 'ashara. Idz qala Yusuf li abihi ya abati nu kuduna 7 poe Sarwiti kakarak daekeun 3 poe geus edan di masjid balain deh. Mata ku irida di masjid. Dek jadi dek enten di masjid mah guys. Di masjid. Fi buyutin adinallah an turfa wa yuzkara fi hasbu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Saha teh anu kos kitu teh rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un. Jelema-jelema anu teu disibukkeun ku perdagangan, nu teu disibukkeun ku jual beli. Sanajan keur dagang, sanajan keur jual beli, sanajan keur tani, sanajan keur di kantor, ketika ajakan Allah datang, ninggalkeun dagangan, ninggalkeun sawah, ninggalkeun kantor. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Kunaon sih make kos kitu? Keur di sawah ngadenge suara azan. Padahal keur macul. Ngadenge Allahu akbar, Allahu akbar. Cak petani pacul hampurannya. Mana hendak disimpen heula di galeng. Titip ulah ka mana manehnya. Cak pacul lainnya mah ka mana? Cici. Cak pacul ka mana? Salat. Polisi di kantor, Allahu akbar, Allahu akbar. Periwit ditendeng. Ngambura heula periwit. Cak periwit dek ka mana? Panggilan Allah leuwih mulia batan maneh. Mangga tuh kan. Di DPR, Allahu akbar, Allahu akbar. Tinggalkeun kantor. Dek ka mana? Cak kursi teh keluar. Dek naon? Dahar. Beda DPR mah lain ka masjid. Beres di DPR. Ya Allah, ya Rabb Gusti Allah doaku. Iya masjid. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Kunaon sih make jeung kedak amat ka masjid? Komo ustad mah santri kiai asal adzan sid, asal adzan sid. Sebab kadengena suara muadzin Ki Zaid misalnya azan Allahu akbar, Allahu akbar, kadangnya mah suara Zaid, padahal utusan Allah, ajakan Allah lain. Zaid tadu di dalam Allah mah Masya Allah karim ke masjid sholat. Nah rijalul la tulhihim tijaratun, tesibu ku dagang, tesibu ku jual beli, tesibu ku tani, tesibu ku bisnis, tesibu ku kantor, berbagai aktivitas tinggalkan. Kunaon emang ya khafuna yauman sieun kahiji poe nu mana? Poe anu tataqallabu fihil qulub wal absar, anu bakal goncang hate jeung mata. Neuleuh naon? Neuleuh pandangan neraka. Rempan jasa lamun urang ningali engke jaga poe yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Nu mantak ahli Allah mah cepet ka masjid lantaran ingat ka yauman tataqallabu fihil qulub wal absar, neraka kiamat. Nu mantak para pejabat urang lamun di Jakarta ningali indah jasa ketika datang waktu sholat nyana teh mukaan sapatuna. Kula sering sholat di Tangerang, polisi dibuka sapatuna, kula kieu bae di sisi cek kula teh kiai mah teu kudu muka sendal jeung teu kudu make sapatu jeung make sendal babarieu. Kiai teu make calana tinggal wear doang panjang. Babari kan. Eta mun deuk kiai deuk naon ge kitu bae meureun. Maksudna tinggal nyingsatkeun bae. Tapi lamun neuleuk polisi abri bangga kula mah. Datang ke masjid asal-asake buka, Masya Allah. Ieu lamun eueuh imanan nyana moal daek ka masjid, aya imanan. Sanajan di dieuna aya balokan, aya bintangan, tapi tetep bae awak sakadar awak lah dek disujudkeun ka Gusti Allah, pan hebat. Nah, iyalah istimewa jasa.
istimewa jasa kunaon eta polisi nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub eta abri nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub eta pedagang nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub wal absar ngeri engke jaga naon hartina ieu jabatan naon hartina ieu kakayaan naon hartina ieu kemuliaan lamun engke di akhirat kan sakadar jadi baleung neraka tinggalkeun salat. Masya Allah indah jasa tinggal orang ngaba bener sholat nu rapi jangan ngaba bener sholat malah aya di SD pernah di SD di Pagahan sholat nu rapi di SMP bagi SMK bagi tawuran kabelah itu SMA mal aya sugan di Trisakti aya ngaberesan sholat di UGM sugan ngaberesan sholat mal aya di UIN atau guruna teu barisan sholat maksudna sholat nu asli anu tanha anil fahsya'i wal munkar sekedar kuka mah ambal aya sholat leuwih. Nah makana belajarlah sholat nu rapi. Di mana belajar sholat nu rapi? Eueuh deui di pondok pesantren. Madak lamun jelema geus mondok geus sorga eta mah geus sorga tah mah. Sia di mana ya kuari belajar pondok mana pondok pesantren modern apa salap ieu budak mun hayang nyaho ibu-ibu jeung bapak-bapak ka penghuni sorga eta budak santri teh penghuni sorga eta mun hayang nyaho mun hayang penghuni neraka eta nu teu salat tuh emang kuat gabeberes salat dimimiti nyaritakeun caina kemudian syaratna jeung rukuna kemudian kabelah dituna terus dirapi datang ka indah nu mantap gaya jelema seorang sufi dahar nginum dahar nginum kuari geus eueuh jang dahar aya ge hiji-hijina baju dijual kunyana saeunggeus dijual ayalah nu meuli. Alhamdulillah pakai dahar duit ai isukna datang nu meuli nak nganterkeun baju cekna Pak Kiai ulah kamari meuli baju ti Pak Kiai mohon ieu mah nak dianterkeun deui emang kunaon lantaran ieu baju bolong cekna mentek kula mah teu narima ceurik tak Kiai ceurik lain lalagaan datang ke teu bisa diparepe ceurik we datang ke tanu meuli Kiai hampura ieu mah dianterkeun bae tapi duitna mah teu kudu dibalikeun buki ceurik bae cipan ya Kiai kudu kumaha ieu ceurik Kiai hampura ieu mah baju mah cokot bae ku Kiai duitna mah kajian teu kudu dibalikeun beuki ceurik bae ditungguan guna nangis aya sajamna kakarak reda Kiai hampura ima baju lantaran teu kapake kukula dibalikeun deui ka Kiai duitna teu kudu dipulangkeun geus bae ridho ceurik deui Kiai pan ceurik bae iki ceurik bae ditanya Kiai nu mantak ceurik kunaon sih lain yang ceurikan baju mah dibalikeun deui ka Abah Haji ka dieu dibayar deui insyaallah aya keur diridokeun we masalah tapi lain eta naon tuh Kiai anu jadi masalah teh ieu urang lamun di akhirat beramal diangsongkeun ka Gusti Allah ku Gusti Allah dibalikeun ka urang teu ditarima percis kos kieu sedih jasa baju bae ge baju geus dibeuli dibalikeun deui sakieu sedihna kumaha engke lamun di akhirat amal-amal urang salat, urang puasa, urang zakat, urang ngabakti dan lain sebagainya diangsongkeun ka Gusti Allah cak Gusti Allah ieu mah aya cela aya aib nu kos kieu mah aing teu narima hus dang sia teu kumaha coba teu pernah mikir urang datang ka dinya amal urang teh mun dibalikeun deui lantaran cela ti kumahaeun nah kos kitulah ahli Allah mah ceurik teh lain lalegan ceurik Masya Allah kan